aura kasih mah boga pamajikan teh naon dirasa dititah da meuli baju bedug da menang duitnya wing teh ti Pak Haji nya dibere duitna meuli ceu teh baju bedug bisi dinya hayang meuli mah bener ini ka pasar saya tetenya nah ari balik geura euy meuli kaos nya meuli koko meuli baju gamis nu mahnana meuli sarung kabeh gambaran bedug aing naon dirasa si eta ari kaos mah teu masalahnya aya kaos gambarna bedug ieu mah sarung baju koko gamis gambarna bedug naon dirasa si eta aing nyanyakan tah aing tah tadi geus aya pengumumannya baraya cenah jadina lebaran teh poe Sabtu cenah nya kade cenah nya teh isukan mah ulah ke lebaran cenah jumaahan we cenah isukan mah nya tapi kade ulah kena Sabtu lebaran jumaahanna poe Sabtu anger jumaahanna poe Jumaah lebaran poe Sabtu kade bisa dibalik kieu teh lebaran poe Jumaah aya jumaahan poe Sabtu naon nu dirasa nu gela gawaras heula atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana nya. Wilujeng beboran siam sim kuring sareng aura kasih nyuhunkeun nada siapun anu kasuhun bilih aya cariosan atanapi tingkah laku sim kuring anu matak ngahareutan hate gitu nya da sanes maksad ieu mambung saukur heureuy gunjangan gitu nya ngahibur sadayana kitu nya atuh mudah-mudahan ku naon teh Idul Fitri ieu urang naon cenah cek dia nama kembali fitrah gitu nya tapi kade nya urang silih bubarkeun teh lain subah bubarkeun naon bubarkeun teh kasalahan aya hutang mah bayar nya teu bisa hutang dibubarkeun sok naon teh hayangna eta mah terus hiji pesan teh amang mah nya ieu kan sok loba anu ngucapkeun Idul Fitri nya ngucapkeun nuburan siam boh dina WA boh dina pesan naon nya nah kadang-kadang urang teh sok hoream nya hoream nulis hoream nyusun kata-kata gitu nyusun kalimah gitunya tungtung nate urang teh neangan ya neangan anu ngirim pesan ke urang WA wah agus teh ieu mah dikirimkeun ku urang teh nanaon teh teu nanaon teu masalah ngan nitip teh ka HD nya ka HD eta ngaranna dirobah heula ngaran keluarga kan bisa sok aya nengannya dari fulan sekeluarga gitu teh eta dirobah heula nya bisi kadung dikirim gitu hanas dikirim wah alus cenah ieu kata-katana dikirim pek teh can dirobah di dieu nantinya kan jadi era urang teh bener tau nya matak sing tarapti tingali heula robah heula ngaranna da mau apaleun batur ge menang niron gitu nya ngalamun teu karobah ngaranna berarti ya sia teh menang niron cenah teu bisaeun cenah nya kitulah nitip teh sim kuring nya atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum baraya. Aduh. Isuk lebaran nya. Ai bieu urang teh nampa WA teh babaturan nampa WA biasa ai wayah kieu mah ucapan selamat Idul Fitri gitu nya. Aya nu ku basa Sunda, aya nu ku basa Indonesia. Wah rupa-rupa we nya. Jeung aralus kata-katana teh nya. Ni mun ceuk ieu mah malapah gedang gitu nya. Ngan hiji urang teh aya babaturan ngirim ya ke urang dibaca hanas ditengetkeun ti luhurnya dibacakeun terus terakhir aya tulisan keluarga anu dan keluarga ke urang teh mikir kapan nu ngirim teh si Asep ka urang teh nya tapi di dinyana Ujang dan keluarga aing dimikir ai si Asep ieu menang kalimat di mana jika nanti menang ti batur aya nu ngirim ka manehanana berenya ku manehna cenah halus dikirimkeun deui poho Asep dirobah heula eta tulisan ngaran keluargana si eta mah jadi batur teh apaleun lain menang manehanana menang noron nya aduh aing Asep tidak yang seuri kawing lagi atunya ngaran Asep tapi handap Ujang dan keluarga tuh aduh robah heula Asep balikan deui cenah yang ngaranna ge mudik atuh nyi arus mudik pasti loba kendaraan pasti padat merayap atuh biasana gitu tiap tahun ge bogoh dah hileud ngarayap rasa
Ari tadi asa aya si Emo ka dieu nyi. Bener? Ya tadi aya Kang, ngan terus balik deui gitu teh. Kenaon cenah si eta ka dieu? Dah biasa, minta duit, jangan ngabuburit, cenah Kang ngomong nama yang baturanana. Oh. Dibere ku nyai. Nya henteu tukang teu dibere ku abi ge. Kunaon teu dibere? Pada mah bere karunya piragi jangan ngabuburit paling sabaraha atuh. Budak aya ngabuburit. Kapan abi lagi mau ngabuburit atuh Kang? Batak teu dibere ku abi. Kapan si Emo nek ngabuburit teh malin di dinya ora kasih. Oh, heueuh nya Kang ya, abi poho. Kumaha tuh Kang? Nah nu dirasa si eta. Mbak, nyanya. Aya kuatir babaturan akang si anyi. Nawatir ku naon gitu Kang? Watir gering. Nya manehna geus 2 kali nya ngajaran usaha. Hiji ge eueuh nu jalan mimiti dagang sembako di pasarnya boga jongko teu jalan. Tuluy pindah ka imahna sembakona teh nya sarua teu jalan. Ane teh nganggur geuranya khawatir dasar usaha oyah kieu mah dahar rese teu jalan Nya bisa. pantes we Kang, nu geloge waras heula tuh. Mah mungkin dagang sembako di pasar di jongko jalan Pantes atuh. kumaha ari aura kasih. Iya Kang, lamun usaha yang jalannya, sok mana teh ngidar beri lempangan, buat cicing di jongko atau cing warungnya mau jalan-jalan atuh. Salah tuh itu apa pantes we? Lain iya, gitu maksudna aura kasih. Maksud teu jalan teh lelempangan gitu tapi non teh gagal gitu teu hasil usahana. Oh, ari kitu berarti usahana gagal Kang lain teu jalan. Tapi kita teu jalan memang ai jongko jeung di warung di mah mau jalan. Kudu namun dia mah hajung dagang Kang ngindar make roda. Jalan pasti. Mbak, nyanya. Mentalitas di pasar Kang, meuli manuk cik nama. Meuli manuk di mana si Emen? Meuli kurung. Aura kasih lain manuk meuli kurung si Emen mah dagang apalah tuh. Panjang akang barang meulina. Sidik meuli manuk Kang, memang jeung kurungna manuk teh. Meuli kurung, lain meuli manuk. Teh meuli kurung, tapi di jero aya manuk kan. Wah manukan, aura kasih panagang apa? Sok teu percaya ieu mah. Meuli manuk Kang, manuk teh ngaran teh burung hantu Kang. Burung hantu? Ya burung hantu. Jadi kurang urang mah waka ciri dah hantu manuk teh Kang, burung hantu gitu. Jadi waka ciri burung teh. Itu aya manukan teh Kang. Dan burung naung. Bodoh ku si Emen aura kasih. Burung hantu mah aya bungkulekan, aura kasih aya bentukna nu. Gitulah burung hantu mah. Nya mau ciri ngaran hantu mah tuh Kang. Nanti dia jurig atuh kan jurig geuningan. Da mah ciri atuh jurig mah. Madinya lah. Nya burung hantu teka deuleu bener. Mbak, nyanya.